punya RKD Official Resi Kania Dewi. Goresan hati sawasna terdatanya nah aya gini nyangakeun ka Bapak Hajat ka dedekatina abdi nyari kana jurang anu nista cerikna batin pinuh karumaosan katurkeun mangga nu gaduh goresan hate keluarga besar Hajat. Mangga Pak Hajat. Ti saha ieu teh? Ti Pak Hajat. Oh, Pak Hajat mangga katurkeun. Anu gaduh goresan hate Bapak Hajat. Nyanggakeun ka panitia sadayana. Panitia. Ka mantan majikan nok. Mantan majikan. Aya Eca nok. Ayo Ayah Eca, alhamdulillah. Ayo Ayah Eca mantan majikan. Bapak Hajat mangga Ayah Eca kasepuhan mangga kanggo Aidik Wa Ano mangga Wa Ano Aidik anu gaduh BJM nyanggakeun siap goresan hati salawasna terdatanya abdi nyaris kana jurang anu nista cerikna batin pinuh karumaosan Bapak Hajat Abah Anom hirup abdi teh pinuh noda jeung dosa sikeun mah moal bisa sasarangan deui leuwih hade yu urang pisah wae cerikna batin pinuh karumaosan langsung ditaekeun aduh angin peting pangapikeun rasa kuring cinta urang jang kedakeun kasalira rarai anjeun ngancik dina hati kuring sokal jakal ayeuna kantun waasna mangga kasepuhan dikodok heula adu gaduh goresan hate
Bapak Hajat, Apa aja? Abah Anom, di awur-awur Abah Anom, Ayah Eca, Ayah Madan Majikan, Ayah Apa Eca. Hajat? Alhamdulillah Pak Hajat, Ki Anom, Bapak Hajat, mangga Pak Hajat, Mama Hajatnya ayah, nu mana Mama Hajat? Mama Hajat. Mangga katurkeun Mama Hajat. Di Pak Hajat luar biasa Pak Haji. Bapak Hajat, goresan hati salawasna terdatanya nah yakin ka dedekatin kasepuhan abdi nyaris kana jurang anu nista jerikna batin pinuh ke rumah usang Ki Anom, Ki Anom, Ki Anom, aduh angin peting pangapikeun rasa gurih cinta urang jang ngedalkeun kasalira rarai anjeun ngancik dina ate kuring Pak Hajat sokan jaga ayeuna kantun waasna tarik deh kanggo Pak Hajat. Ki Anom, Ki Anom, Mama Hajat. Dikodok deui, dikodok deui. Aya paling dia kasepuhan sok kasepuhan di awur-awur. Goresan hati salawasna terdatanya nah yakin ke dedekatin abdi nyaris karena anu nista Bapak Hajat, jerikna batin pinuh ka rumah usang hirup abdi teh pinuh noda jeung dosa moal bisa sasarengan deui leuwih hati yu urang bisa wae sokan jakal ayeuna kantun waasna. Aduh, Masya Allah.